Uih deui sareng abdi Leme Sulaiman dina program Fokus Honten. Dina zaman ayeuna, kajahatan makin ngarajalela. Urang sadayana kudu ekstra ngajaga awak urang sorangan. Kusabab, sanajan polisi nu urang terang hebat oge, tiasa kabedil. Lainna kuduna polisi nu nembak. Kunaon kitu, langsung wae urang nyakseni warta ieu. Poe Kemis, kaping 25 sasih April 2024, Ridal Alitomi atawa tiasa disebut Brigadir RA saurang Satlantas Polres Manado dipanggihan maut di jero mobil mewah kalayan tatu bedil dina sirahna. Kajadian ieu lumangsung dina salah sahiji palataran imah nu aya di Desa Tegal Parang, Kacamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan. Tina olah TKP, CCTV jeung hasil forensik disimpulkeun Brigadir RA maut kusabab maehan maneh. Dikabarkeun Brigadir RA maehan maneh lantaran teu betah ngadamel pagawean jadi seorang supir pangusaha. Kajadian ieu dimimitian saatos nganterkeun nu gaduh mobil sareng kaluargana balik ka bumina. Karekam ku CCTV sareng katingali ku jalma nu cekat. Mobil anu dibawa ku Brigadir RA lempang secara henteu normal. Kajadian ieu ceunah kadangu sora benturan mobil sareng letupan suara bedil. Betapa ruaseun saksi ningali mobil nu dibawa ku Brigadir RA nabrak mobil Lexus nu keur diparkir. Saksi lumangsung ngadeukeut jeung mariksa kaca sopir. Betapa reuasna saksi ningali Brigadir RA nu geus maot sareng berlumuran getih. Saksi kahiji ngageroan saksi kadua pikeun ngecek sasarengan. Di TKP, polisi manggihan hiji senjata api di sisi. Katuhu calana panjangna. Nu aya sarung senjata warna bodas jeung pistol tipe HS-8. Kusabab kitu, Kapolres Metro Jakarta nyatakeun Brigadir RA maot lantaran maehan maneh. Abdi Leme Sulaiman ngahapunten bilih aya kalepatan. Tepang deui di Fokus Honten salajengna. Hatur nuhun.